tututna pating golek. Tapi barang ditegas-tegas ku si kabayan, tembong talangsang langit dina cai. Ngarasa leuwang meuleuh sawah sakitu jero. Padahal mah teu aya sajengkal-jengkal acan. Siga jero teh kukalangan nangis. Cek si kabayan dina jero pikirna, ambu ieu sawah jero kabina-bina caina kumaha dialana eta tutut teh. Lamun nepi ka teu meunang aing era teuing ku nini. Ieu sono dek dileugetan bae ku aing. Geus kitu mah Leo si kabayan ngalalegeut. Barang geus meunang dililitkeun kana nyere di jejeran ku awi panjang. Sabab pikiranna dek di kajauhan bae. Moal deket-deket sian ti kecebur. Si kabayan ngadadakul ngalegetan tutut meh sapoe jeput. Tapi teu aya bebeunanganna ngan saukur hiji dua bae. Kitu oge lain beunang ku leugeut lantaran soteh ku kabeneran bae. Tutut kercalangak tututna katakolan ku leugeut tuluy nyakop jadi beunang. Lamun teu kitu mah luput moal bebeunangan pisan. Sabab ari di jero cai mah eta tutut teh eta leugeut teh teu daekeun apel. Komo deui tutut mah aya leuleurna. Di imah ku ninina didagoan geus salam, sereh jeung koneng keur ngasaka tutut. Lantaran amblem bae tuluy disusul ku ninina ka sawah. Kasampak si kabayan keur ngalegetan tutut. Cek ninina, nah kabayan tutut dileugetan. Cek si kabayan, kumaha da sieun ti kecebur deuleu sakitu jerona manika ka tembong langit. Ninina keuleun si kabayan disundrungkeun ka sawah, brus ancur ka sawah. Cek si kabayan, hei geuning deet. Udah. Sakitu, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bare ngadongeng nu judulna si kabayan ngalatutut. Cek ninina, kabayan ulah es berang teuing eueuh pisan gawe sia mah ngalang-ngalang tutut dari nya teu mah kudu jeung lauk. Cek si kabayan, ka mana ngalana? Cek ninina, ka ditu ka sawah ranca. Nu loba mah sok di sawah nu meunang ngagaru geura. Leo si kabayan lempang ka sawah nu meunang ngagaru. Didinya katembong tututna loba lantaran caina herang jadi katembong kabeh. Tututna pating goletak tapi barang diteges-teges ku si kabayan katembong kalangkang langit dina cai. Manehna ngarasa leuwang neuleuh sawah sakitu jerona. Padahal mah teu aya sajengkal-jengkal acan. Siga jero soteh ku kalangkang langit. Cek si kabayan dina jero pikirna, ambu ieu sawah jero kabina-bina kumaha dialaana eta tutut teh. Namun nepi ka teu beunang aing era ku nini. Tapi eta tutut teh sok dialaan ku jalma. Dek dileugetan bae ku aing. Geus kitu mah si kabayan leos ngalaleget. Barang geus meunang dibeulitkeun kana nyere di jejeran ku awi panjang. Sabab pikirna dek ti kajauhan bae moal deket-deket sieun ti kecebur. Wassalamualaikum.